Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang kompak. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Sebelum dilanjut, mohon maaf untuk petugas lampu panitia. Coba semua lampu matikan dulu. Nu di panggung matikan, nu dina tenda sadayana pareuman, terkecuali nu kana HP tong di pareuman. Ibu jangan dulu goyah. Ibu jangan dulu berangkat. Ti dieu tina ieu tempat sebelum acara tamat. Sok pareuman heula lampu semuanya pareuman. Tong aya nu teu di pareuman terkecuali mik tong di pareuman. Ieu ge pareuman. Tong aya nu hurung. Baterai HP mohon dimatikan dulu. Sebelum saya menyuruh untuk menyalakan semua lampu, tolong sekarang lampunya padamkan dulu semuanya. Cek. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Orang Durajaya, jamaah-jamaah nanu hadir pada malam ini, yakin jamaah semuanya tidak luput tina dosa. Sallu ala Nabi Muhammad. Berharap dina wengi ayeuna Allah ngalungsurkeun rahmat ka urang sadayana. Berharap urang sadaya dina peuting ayeuna ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah di tengah kita semua. Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, dulur-dulur urang Durajaya. Tita tadi urang sadayana calik dina ieu tempat nu mimpin sholawat, kadang ibu jeung bapak kabeh aya nu teu maca, kadang kabeh aya nu maca. Terlepas hati urang lepaskeun tina masalah dunia. Sebelum acara pengajian dilanjutkeun urang muhasabah heula. Tinang tu jalmi nu hadir di dieu terlepas tina dosa, baik anu berhubungan jeung Allah, nu berhubungan jeung hak adami. Dosa nu ageng, dosa nu leutik, nu karasa, nu teu karasa. Puting ayeuna jalmi luar biasa nu kumpul bukan hanya 1 orang, 2 orang, 100 orang, bahkan pasti ribuan orang. Doa nu hadir dina ieu tempat pastina aya nu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan desa Durajaya sing semakin jaya. Durajaya sing semakin barokah. Ia lembur mudah-mudahan sing semakin subur. Ia lembur mudah-mudahan sing tambih makmur. Nu hadir dina ieu tempat pangaosan jamaah sadayana ku Allah sing ditebihkeun diraksa tina pancabahya di jero kubur. Syariat para panitia ngumpulkeun urang sarerea, hakikatna urang ku Allah dikumpulkeun dina peuting ayeuna. Mudah-mudahan sadayana urang Durajaya ku Allah sing dikumpulkeun tamat tepikeun ka surga. Lampu nubeh ditu sadayana paluman. Urang macakeun heula kalimah thayyibah babarengan. Hanya kalimah la ilaha illallah yang akan menyelamatkan kita semua dunia sampaikan ke akhirat. Palabahayeuna ibu nu hadir jeung bapak tong ngilikeun ka sisi jeung ka gigir. Jangan memandang orang lain dengan pangkatnya dan dunianya. Di mata Allah sadayana jelema masarua. Di payunan Allah jalmi masami. Hanya nu ngabedakeun di payunan Allah ku iman jeung takwana seseorang. Mudah-mudahan orang nu hadir dina ieu tempat pangaosan sing kalebet jalmi anu mulia, sing kalebet jalmi anu bagja, sing kalebet jalmi anu takwa, salamat dunia akhirat. La ilaha illallah yuk. Tong
tong gaduh anggapan jamaah sadayana para pemuda para pemudi kena-kena urang keur ngora. Detik anu ayeuna jam ayeuna menit anu ayeuna peuting anu ayeuna urang anggap ini malam yang terakhir. Sabab umur urang can karuhan tepikeun ka umur urang ngako tepikeun ka kolot. Tong gaduh kajongjonan hirup urang di alam dunia rek salilana. Tapi ketika orang hirup di alam dunia, sing emut ibu jeung bapa hanyalah sementara. Kita semua akan menghadapi kehidupan yang abadi. Setelah nanti kita menghadapi yang namanya gerbang kematian. Nu nyalametkeun hanya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak. Tong aya lisan nu dikaluarkeun tina lisan jeung tina bibir urang hanya kalimah la ilaha illallah. Nu teu hayang maca tong kaluar tina obrolan urang obrolan nu salian ti ibadah ka Allah nu sae zikrullah di hadapan Allah. Nu alim ngiringan muhasabah tong ngobrol selain obrolan anu dikaluarkeun tina hate urang hanya kalimah zikrullah la ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar tilu balikan sarerea. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah
minal khotoya astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khotoya. Tungkulkeun mastaka bayangkeun dina hati kalepatan urang sarerea. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sing hoyong ibu bapa urang hisab kana diri urang sarerea sameme urang waktu dihisab ku Allah. Dages waktuna dihisab ku Allah ma ibu akang moal aya hartina. Terkecuali urang kudu bisa nanggung jawab kana sagala rupa pagawean urang nugas dipigawe ku urang di alam dunia. Sing emut dulur urang Durajaya nu hadir dina peuting ayeuna. Janji Allah mamual sulaya ida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Malaikat Israil tangtos bakal tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktuna. Beteuing ibu engke urang balik ti dieu ku Allah dicabut nyawa. Beteuing ece akang engke urang keur sare ku Allah dicabut nyawa. Sakuma urang betakna hirup di alam dunia, sakuma urang kajongjonan menikmati fasilitas urang nu aya di alam dunia. Tapi sing emut kagagahan no teu aya jalmi anu gagah di payuneun Allah. Nu maha gagah hanyalah Allah, nu maha kuat hanyalah Allah. Sakuma jalmi gagah di alam dunia, sing emut para pamuda urang geus maot mah teu aya daya teu bisa walakaya, hanya urang bisa ngagoler paeh dina jero pasaran. Diriung-riung kudu jadi dulur, diceungceurikan kudu jadi anak jeung nu jadi salaki jeung nu jadi pamajikan. Digeuing-geuing ku budak jeung incu nu can pati hideng da puguh disangka sare. Da moal nyaring ibu da kaayaan urang teges maot. Urang ku sanak baraya dianterkeun ka kuburan. Sanak baraya baralik deui ka lemurna sewang-sewangan nguruskeun kaduniaan. Urang mah ibu di jero kubur boro-boro mun mikiran dunia. Urang mah bapak di jero kubur boro-boro mun mikiran harta. Dalah mikiran alam kubur nu sakitu sempitna. Mikiran alam barjang nu sakitu poekna. Cacak lamun segjujur ibu bapak urang kakarek ngaliwat kana pakuburan geus gaduh rasa keung. Urang ngaliwat kana pakuburan sok gaduh rasa sieun. Sokomo ibu bapak urang lamun asup bari kaayaan sorangan eueuh nu maturan, terkecuali nu maturan urang teh amal hade urang bari amal nage teu boga. Sing emut dulur sarerea urang ulah gaduh cita-cita tobat ka Allah di mana engke urang geus kolot. Sabab cantang tu umur urang nepi ka kolot. Mana kajongjonan urang nyen dosa ka Gusti Allah beuting isuk geto urang geus eueuh di kieuna. Peuting nu ayeuna karasa poekna ku urang beuting ieu teh peuting nu terakhir. Isuk pageto urang geus moal bisa ngarasakeun kana poekna peuting di alam dunia. Balik ta urang geus kudu ngarasakeun kana poekna di alam kubur. Mun tadi berang urang masih keneh bisa ngarasakeun kana panasna panon poe, beuting eta teh ibu panas panon poe nu terakhir. Isuk pageto urang geus moal bisa ngarasakeun kana panasna panon poe di alam dunia. Justru urang geus kudu ngarasakeun kana panasna siksa di alam kubur. Alatan kuladang dosana urang ka Allah dina nalika urang keur hirup di alam dunia. Mun teh mah dina peuting ayeuna ibu jeung bapa syukuran ka Allah. Ku merdeka na negara Republik Indonesia para pejuang ngabela urang hoyong merdeka. Bagja para suada ayeuna ku urang didoakeun. Can karuhan urang mah maot rek didoakeun ku batur beuting ku dulur ge teu didoakeun. Tapi yang paling utama ibu jeung bapak kudu ngarti dina ieu wengi. Sing emut Indonesia moal aya
tanpa Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjunan kita tercinta, junjunan kita termulia, dunia tidak akan ada, kita semua pun tidak akan ada, apalagi negara Indonesia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Keur para panitia waktu ayeuna ngayakeun syukuran merdeka bagja sabab ieu bulan ieu poe tos kalebet poe anu bahagia anu mulia di mana bulan ayeuna lahirna junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Sadayana nu hadir di dia ya Allah, jalmi teh aya nu katendaan, jalmi aya nu teu kasaungan. Sadayana nu hadir di dia ieu teh umat Nabi yang merindukanmu ya Rasulullah, yang mencintaimu ya Rasulullah. Tidak ada yang bisa menolong kita nanti di yaumul qiyamah, hanya syafaatmu, hanya pertolonganmu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Hadirkan ruhnya ya Allah di tengah-tengah kami semua pada malam ini ya Allah. Kami rindu, abdi rindu ya Allah, abdi sono ya Allah, abdi rindu ya Allah. Jadikan umatmu yang hadir pada malam ini ya Allah ya Rasulullah, umat Nabi Muhammad yang bahagia dunia akhirat. Jadikan hamba-hambamu ya Allah, abdi sadaya nu hadir di dia, jantankan umat Nabi anu kenging syafaat nanti di yaumul qiyamah ya Allah, nu kenging syafaatmu ya Rasulullah nanti di yaumul qiyamah ya Allah. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shogiro. Ya Allah, Nabi Muhammad sudah diciptakan olehmu ya Allah. Kami semua pun di muka bumi ini ada ya Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi abdi moal aya di alam dunia ya Allah, lamun abdi taya indung jeung bapa. Indung bapa abdi geus di kieu ya Allah. Kami rindu, abdi rindu ya Allah. Begitu berat perjuangan orang tua sama dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa indung jeung bapa, doa indung kanu jadi anak sami jeung doa Nabi kanu jadi umatna seukeut Allah batan silet dina pada teu aya tolak ijabahna. Makana abdi nitip ka sadayana para pamudi, para pamuda, para panitia, meskipun kita sudah tua, sing inget urang lahir ke alam dunia lain dilahirkeun tina rahim batur, tapi tina rahim nu jadi indung. 8 bulan lila na urang ngaheurinan kana rahim indung, 2 tahun lila na urang nyadap kana cipinareup nu jadi indung. Nabi Muhammad merjuangkan orang nu jadi umatna, ngabela agama, jangankan dunia dan harta Nabi Muhammad, nyawa Nabi ridho dikorbankan demi agama, demi kita, demi umatna. Begitupun indung nu jadi indung kan nu jadi anak, ngajrit maratan langit, ngoceak maratan jagat, nahan kan nyeri dina waktu ngalahirkan orang ke alam dunia. Kaayaan anak pinuh ku kokotor kudu jadi indung dirawu dipangku tengingetkeun kana kageuleuh balas bunga boga budak lahir kaayaan salamet nu ayeuna
budakna di dieu nu geus jadi polisi, nu geus jadi TNI, nu geus jadi kiai, nu geus jadi pegawai negeri. Ingat, kita semua adalah lahir tina rahim nu jadi indung. Indung berkorban harta segala sekalipun nyawa ridho dikorbankan ku indung. Sing ingat para pemuda, orang kergering kudu jadi indung teh dibawa ke rumah sakit. Tengingetkeun indung teu boga biaya, belaan ngorbankeun ka era unyam inyem ka tatangga, bari can kabayang ti mana jang mampu ngagantiana, bari can kabayang ti mana jang mampu naurna. Nu penting budak sehat deui, budak salamet deui. Tapi naon ya Rob, nu dibales ku abdi-abdi sadaya kanu jadi indung bapak abdi sadaya. Tidak sedikit anak nu menyakiti hati orang tua. Padahal orang tua nyukseskeun anak teh belaan menang anyuk hutang, belaan segala dijual, kebon sawah dijual demi suksesna anak. Tapi indung geus beak dunia anak sukses, indung gering teu dilongok-longok acan, indung lapar teu ditawaran-tawaran acan, tepikeun ka ngecelak cimata nu jadi indung, nyeri hate ku pilara nu jadi anak, nyeri hate ku tingkah laku nu jadi anak. Naudzubillahi min dalik. Bisi ibu jeung bapak urang kakolot kitu, tong boro-boro cek Allah asup ka surga, ngame sengit surga nage geus diharamkeun ku Allah. Naudzubillahi min dalik. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim, ya Rabbana ya Karim, urang Durajaya nu hadir di naungi ayeuna. Ya Allah, jantenkeun abdi-abdi sadaya jalmi anu paranjang umur bari istiqomah dina ibadah. Jantenkeun ya Rob abdi-abdi sadaya nu hadir dina ieu tempat, urang Durajaya nu dipasihan ku Allah rezeki halal bari barokah. Ya Allah, mautkeun ya Allah abdi-abdi sadaya dalam keadaan maut husnul khotimah. Jantenkeun ya Allah keturunan abdi-abdi sadaya anu saroleh bari saroleha. Ya Allah, jantenkeun ya Rob abdi-abdi sadaya rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, nu keur bingung jamaah barokah ieu acara sing digentos ku Allah ku kabingah. Ya Allah, nu gaduh permasalahan lenglangkeun emutan abdi jalan kaluarna sing kapenak. Ya Allah, gampilkeun sadaya urusan abdi. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Abdi nu hadir dina ieu tempat salametkeun ya Allah dunia sinareng akhirat. Pasihan abdi ya Allah kebahagiaan dunia sinareng akhirat. Kumpulkeun ya Allah kita semua pada malam ini menjadi saksi para panitia nu ngayakeun acara. Jadikan kita semua ya Allah menjadi ahli surga. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalimatani khafifatani 'ala lisan sakilatani fil mizan habibatani rahman. Durajaya semuanya yang hadir pada malam ini, mari kita keluarkan, tidak ada lagi kalimat yang pantas diucapkan di lisan berat dalam timbangan selalu dicinta oleh Tuhan. Hanya kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan dulu dinyalakan lampunya, hanyalah baterai HP yang mari kita sama-sama nyalakan. Nu boga HP baterai na hurungkeun, acungkeun leungeun nu katuhu tanpa terkecuali. Nu teu gaduh HP acungkeun sarua panangana nu katuhu, nu teu diacungkeun berarti barau kelekna.
Sok sadayana Durajaya mudah-mudahan sing semakin jaya. Durajaya mudah-mudahan sing semakin barokah. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa ku Allah sing dipanjangkeun yuswana. Para kiai, para ulama, para jamaahna mudah-mudahan sing dibarakjakeun sadayana dunia sinareng akhiratna. Tepakan ku tepakan terbangan grup hadrah yang di belakang, mohon mari kita sama-sama bacakan kalimat tasbih. Tepakan alatna dengan tepakan terbangan saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Semangat semua, jangan merasa jangkau, merasa para pejuang Republik Indonesia membela negara, membela kita, ingin merdeka, menyebutkan capek, kebaikan Nabi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha semuanya la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sok kahanapkeun ayeuna mah sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Silakan nyalakan lampu yang awal. Lampu nu tadi hurungkeun deui. Astagfirullah. Ala Muhammad. Uyos nu ieu mah tong dihurungkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing loba duit. Nu tarik berarti nu teu boga. Bapak-bapak, kaum lalaki, para pamuda jeung para duda. Aya duda? Nu mana? Mudahan para pamuda, para duda nu ngajawab salam ku Allah dinasibkeun menang jodoh nu geulis jiga abdi. Ibu-ibu nu keur garadu hutang, aya nu gaduh hutang. Mudah-mudahan barokah pengajian hutangna lunas. Nu amin tarik eta teh nu gede tanagana. Nu belah sisi, nu belah tengah memeh ngaji abdi rek mapatahan heula ka ibi, keur ngaji tong ningalikeun ka susah, keur ngaji mah kudu loba sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa. Ieu ari bapak-bapana hari rup teu. Abdi maca salam 3 kali rarehe lalaki mah. Matak bingung disebut hirup rehe, disebut cengcelengan da usik. Ibu araya repeh tong nyora bapak aya. Tuh lolobana mah parae. Ibu siap ngaos? Dugikeun ka subuh siap? Tepikeun ka isuk siap? Durajaya memang luar biasa. Ibu-ibuna diajak ngaji tepikeun ka isuk ge si wios siap siap. Tah ieu teh Pakuwu ciri warga Pakuwu termasuk ibu-ibuna teh resep ngabohong. Alhamdulillah, muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita membacakan kalimat syukurna dengan bacaan kalimat hamdalah alhamdulillah. Nuju moto, nuju ngamera, ulah ti sisi bisi penyon ti dia ti payun ti dia. Sama-sama bacakan kalimat hamdalah alhamdulillah. Salawat salam ka junjungan Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacakan salawatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Master of Ceremony MC Neng cantik atau nikah teu acan? Oh teu acan. Berarti yang MC Neng Ijo Lumut Ikatan Jomblo lucu dan imut. Mohon itu nunepakan hadroh grup Ijo Tomat Ikatan Jomblo terhormat. Engke mah upami Bu Haji sholawat ditepakanana cekap we ku basku itu tuh ku jeung eta kecrek biar teu riweuh teuing. Grup sholawat pecinta sholawat ku ibu disarengan dengan semangat mudah-mudahan dapat syafaat. Para panitia penyelenggara acara tabligh akbar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 dan hari jadi ke-542 Desa Durajaya. Berarti sudah ratusan tahun umur Desa Durajaya. Kuwu nage geus ganti sabara ratus kuwu. Urang doakeun Pakuwu nu ayeuna masing panjang yuswana. Mudah-mudahan menjadi pemimpin anu amanah. Doakan ku ibu maupun loba jamaahna abdi sing jadi presiden. Kayak abdi geus jadi presiden Pakuwu Durajaya diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Sok aya di lembur Durajaya tahlilan ibu. Yasinan sok aya. Muslimatan. Mun aya nu marawat sok tarahlil. Nya ulah nu marawat mah pepeujenya nu tahlil mah nu harirup. Durajaya berarti aliran sesat ieu wargana. Nu marawat tarahlil aya nu hirup arudud eueuh ti dituna. Bapak Kuwu Desa Durajaya beserta jajaran aparat desa, tanpa ada panitia, tanpa ada kepala desa, ieu acara moal terselenggara, moal sukses seperti ayeuna. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa. Itu nu bae ditu teu keprok berarti keheuleun ka Kuwu eta teh. Para alim ulama, para ajengan nu tara takabur di ajeng-ajeng di nariungan, para kiai nu tara pakia-kia jeung batur salemah cai, wabil khusus Bapak Majelis Ulama Desa Durajaya, Bapak Majelis Ulama Kecamatan Gereged. Gereged. Atuh entong molototan ibi. Da abdi mah kieu ari ngaji candahar teh sok balelol. Bapak Camat Nutanir Catur terhormat,
Bapak RT nu tara era tatalete, Bapak RW nu sok rancage daek nyontoan gawe, ibu-ibu nu caralik ieu posisina beda-beda. Nu sila aya. Cicing tong dirobah ieu mananya. Ih. Nu sila aya. Nu nyanghunyar. Nu nyeri tuur. Oh. Paingan diuk nanyang hunyar eta teh ciri cangkel eta teh. Nini aya. Aki-aki. Parawan. Semua jamaah yang hadir di pengajian nitip komo keur bapak-bapak sing kuat iman sabab ini ngaji pasti sok papangi jeung ranjau kehidupan. Cicing karana. Astagfirullahaladzim. Aya di dieu rana aya. Hidup rana hidup. Sok bapak sing karunya karana teh. Pakuwu mohon perhatosan untuk janda-janda. Kajen rana, kajen janda asal ngeureuh ngaji, ngeureuh ibadah. Di mana aya rana ngeunah ari euceu? Raja rana ngeunah tuh. Pugu matak jadi rana ge bau ari euceu. Mun ngeunah ge laku. Pang teu laku teh bau. Da sami paku oge dijieun mah tinu barokah. Paku kumaha ka dieu warga ieu. Mohon atur nuhun ya. Abdi menemean paku ieu acara abdi madiuk di panggung tadi Paraban Jukut. Asa neme ceramah di Paraban Jukut. Dina panggung teh asa di kandang eme. Heeh da aya gerai tuluy ditariung meni teh hidang atuh cai teh ka dieukeun nya ce. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Resepnya aduh kita segala digantungkeun. Cau. Aya pantake digantungkeun. Pedal mamatak naon paku pantama di udar di kadiekeun. Sedih hanap we dihanap. Mohon bade jualan kitu ieu. Tekot. Masyaallah panitia luar biasa. Aya susu ultra, aya gudeg, aya larutan dari Sangkasariawan meureun nya. Mohon. Uyos teh kenging, uyos teh kenging dibuka. Bu. Lanjut. Siap. Kamana? Ah. Punten, Cok. Paku teh nu mana paku teh? Oh eta, mun. Tingali heula Cok di dieu. Ieu aya sepanduk. Ieu sepanduk dingaranan sesuai jeung kaayaan. Untuk bapak kuwu sareng ibu kuwu wajar pasti bungah. Sabab pakuwu urang dieu kokolot lemur dieu. Ngareneng aya fotoan jeung istrina. Palebah ieu nu make tiung hidung. Cek abdi mah pakuwu padahal mah abdi mah tong difotoankeun bae. Naon sababna lamun ieu sepanduk eueuh foto abdian, yakin ieu sepanduk tahun hareup bakal kapake deui. Sok coba ayeuna aya foto abdian da moal kapake deui, yakin 17 Agustus tahun depan moal matak ngonang deui abdi. Bagaimana nasib dengan fotoku? Kita tadi ge paku abdi teh keus tugeunah nyeri hate. Mikiran nasib eta foto. Sieun teuing dipake pipining WC tamat acara. Atawa dipenta ku si itu dipake moe pare. Cok. Tertera bari ngaran tingali ngajeblak bari salah. Ai salah mah henteu ngan kurang lengkap. Coba entong make ustadah tong make hajah. Dari ngaran haji jeung ustadah mati teh
bengkel eta mah bisa dijieun ke dokter saeutik jelema ayeuna nu sok ngabohong geus jadi haji. Betul? Teu saeutik ayeuna disebut ustadah, jalma disebut kiai, tapi goreng adatna. Betul? Tos we abdi mah cekap Aak Nurul Muhibah mun arek tungtungna lengkapi ku 3 SH, MH, SAG. Tadi MC tuh make didenda sia. Kudu nama Aak Nurul Muhibah SH seueur huis atau SAG sarjana alam gaib. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi naon ia menjadi kebanggaan untuk kita semua bahwa kepala desa ngayakeun syukuran meni 2 rupa HUT RI jeung Milangkala Desa Dura nitip ke ibu jeung bapak apapun ibu kehadiran pada malam ini tampilan silahkan beda. Ibu ayeuna baju teu akur uyos, bapak kopeah teu sami kajeun, nu penting urang hirup di alam dunia titip ke sarerea sing bisa ngajaga 17 rakaat. Naon ayo moal barokah hirup teh ceu hayo we upacaranya. Adan batur salat yang ngahormat. Ieu ke jemaah teh beuki aredan kieu. Ece. Sok sarolat. Lohor 4, asar, subuh, isya, maghrib. Jumlah sabaraha? Agustus ke September ini teh. Makana syukuran ke Allah ayeuna geus merdeka, geus ayeuna usia Desa Durajaya 542. Sok ibu jeung bapak tong kuwu wungkul nu ngayakeun syukuran teh. Ibu ge sing bisa ngaraksa panca indra lain Pancasila. Pake naon panca indra syukuran ka Gusti Allah Subhanahu. Oh kece boga suku, boga leungeun, boga naon ieu teh buta ieu teh naon? Ieu teh naon nu kieu? Panca indra nitip ieu. Boga suku tong dilengkahkeun kana lain lengkaheun suku lainana. Pan keur nguruskeun suku ieu teh. Nah jigjikanana boga leungeun tong dicabakeun kana lain cabakeun leungeun. Sok geura bantuan atuh tong molohok wae. Boga ceuli tong dikupingkeun kana lain kupingeun ceuli. Boga naon kitu ece? Biwir. Ulah sok obrol kana lain obroleun. Oh, kamanakeun suku syukuran ka Allah Kang, hirup hayang barokah. Ece syukuran ka Allah, hidup hoyong berkah, lengkahkeun suku ibadah. Tak ieu teh keur ibadah ece ti imah ka dieu ridho? Ikhlas? Dipaksa ku kuwu? Dibere duit ku kuwu? Dipasian artos ku bucamat? Diburuhan? Aya nu ngahadiahan? Abdi rek nanya penasaran rek naon ini ka dieu ece ti imah? Tuh, cek abdi ge pasti situ mah ngajawab berarti hayang ningali abdi. Tak eta pa kuwu abdi mah nu teu ridho teh. Sobi di dieu pangajian rutinan jamaah osok ribuan kieu tara. Oh, dina pangajian ayeuna muslimatan jamiahan sok aya seperti kieu tara. Tuh, gara-gara rek aya mubalighah ti Pangandaran. Tingali ece. Aki-aki nu disarisi biasana kana rutinan masuk make sarung. Ayeuna mah darek ningali abdi meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia. Sucikan hati Kang. Awas ibu bersihkan diri. Niat sing bener. Bisi lengkah urang angkat ngaji sia-sia capek-capek. Ayeuna ibu ti imah jauh bari terjadi ibad. Sedangkan lengkah sampean kana ngaji mah bakal jadi ibad. Kompak kepatna jadi ibad. Lempangna jadi ibad. Diukna ge jadi ibadah. Nundutan cek saha ti mana eta mangih dalilna nunutan jadi ibadah. Sallu ala Nabi Muhammad.
jalan sing kompak balikan deui mapai jalan sok mudin hanapeun tangkal nyora da teh geuning nu hadir teh aya jelema aya jurig aya jelema mah dinu caang kieu tangariung jurig mah di ditu tun hanapeun tangkal buah ceu jadi itu nu hadir ngaji nu diuk dina tangkal buah di hanapeun tangkal buah cicing dinu poek ieu teh ngaranna nyumput ceu astagfirullah maknya jurig di kopea piraku jurig udud dari ucu barang-barang mapai jalan ngajog-jog lain kitu cuk ngajog-jog ka pangaosan oh teu karasa capena sabab make kendaraan ibu ka dia kana mobil tuh na motor lempang heeh geus dibere dahar ku kuwu ari teh naonna keresek ih tidak bersyukur eta teh dahareun eceuk geus di dalahar encan oh geus erep deui tah warga Paku mah kitu ngajina teh nu penting daek hadir eceuk daek init lain dahar mun ya nu diuruskeun dahareun ngaji teu kudu lila urang singkat padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat riweuh ngaji jeung pasien mah kieu teh nyana ramung ece salageun sok atuh sing nyamung ngajawabna rek naon ibu angkat kana pangaosan nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa matak ibu jeung bapak init ngaji ayeuna lain dipaksa lain kapaksa tapi maksa bisi jadi mubadir akang ibu bisi jadi ayeuna teu matak jadi pahala urang niatan karena Allah urang rek niat milari ilmu supaya naon dosa urang dihampu mangkaning ibu teh loba komo awewe masuk gede hilap pecelain hitut ada ieu di panggung nyebut meni gede hitut moal sama mata ngajawab lamun teu rumasa iya grup garada hitut teh sallu ala Nabi Muhammad salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah sadayana salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah oh sulawak ditepakan aminan ku sadayana panitia sareng jamaah ulah waka kakerek nyebut ngarana encan doa nama encan panitia sareng jamaah mugi-mugi ditambih barokah rumah tangga na sakinah ibadah na istiqomah ya robbal keur ngaji mah kudu jempe entong bari ngoprek wae sok bantuan tungtungna wungkul komo bari kalah tibra bisi dirawu kelong hirup osok loba nyeri hate komo lamun teu kabagi BL hok nyorak mumpung aya camat mumpung aya kubu hirup osok nyeri komo lamun teu kabagi nu disalahkeun mah bapak majar RT goreng aya Pak RT mari kita doakan khusus untuk bapak-bapak RT semoga diterima iman Islamnya mudah-mudahan RT ditampi
iman Islamna dihampura dosana. Eta si emang nu dagang meuli teu ngicep-ngicep melong wae ti tadi bogoh mangka abdi. Ieu tukang suuk keceu. Mang sana mi? Hah? Mang Yanto, heeh. Dina panto mangih kacang polong. Meuli ali ti pasir kirisik. Etu Mang Yanto meuli teu eureun melong. Ningali abdi mirip Dewi. Asik. Aduh ngacaprak saeutik lah. Baik ngacaprak oke da teu rugi, abdi mah engke balik ku paku bakal dibarokahan. Ada dibayar ngehuana anak maku-maku. Salawe mah 20. Oh, salangat nyebut mah we wungkul lah. Mobil sedan eta warna hejo awewe zaman. Ngan bisa dan teu bisa. Astagfirullah. Mohon bapak-bapak para suami-suami mun boga pamajikan teu ngaulaan salaki bedil. Da ieu mah kitu atuh da kena baroga HP salaki ge mendieun status. Lain mah urus salaki gering teh mah dipotoan. Salaki abdi kena gibrig sakedeung deui koid cer bedul. Punten pa ayeuna mah loba cawe matre ayeuna mah. Duka di dieu mah. Di ditu ieu mah. Aduh, ari hareupeun salaki rudan redun, rudan rudin. Giliran rek ka pasar, sagala diterapkeun. Salaki mah hayang dahar belaan ka warung. Da eta boga pamajikan hayang we ngurus naon? Ceu. Ceu. Tuh urus masalaki. Salaki loba duit diusapan gering mengosan ditamaan. Salaki eueuh duitan mah boro-boro diurus. Heeh, ai tas pangmalikeun geulang mah ditawaran. Bapak arek cenah mumpung beurang. Dibere goyangna ge meuni goyang gayung. Geulang dijual deui eueuh goyangna teh tinggal gayungna we wungkul. Tung keripit ahai. Bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang. Mun salaki duitna carang ka salaki uang wang di dapur meuni trong-treng-trang budak jadi kabarirang. Mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak di teu kebirit ngebibita sayang berit. Au. Naudzubillah imin. Cenah salaki abdi mah usahana meuni kamajuan penghasilan tengan sakitu deui bersyukur ka Allah hayang barokah mah ibu ulah sok nyalakeun salaki beuteung ibu salaki ka sawah kala ulin ka imah coodah lain ngadua ngemparkeun sajadah ieu mah ulin ka imah ceeti ngariung jeung cekokom torojo disamperkeun ku ce Imas bari araremek di imah cetitin dipingpin we ku ce Isah. Saya berjanji cenah janji kasar eta si Ojo Bang Emok aya di dieu nu kitu aya 542 tahun Durajaya ayeuna geus merdeka negara Republik Indonesia eureunnan si Ojo Bang Emok doraka riba nu kitu teh syukuran dibere duit ku salaki 1000 syukuran alhamdulillah itu diberi 10.000 sabulan alhamdulillah genep bulan salaki usaha terbalik-balik ina atoina kal kausar da salakina gitu maot ari Oco salaki kasawah salaki tani teh ulah ini ka imah ceeti ece usoli ngadua atawa ngaji ubar riweuh mah eueuh deui ubar pusing ubar nyeri ubar galau iwati ngaji obat galau ngaji obat bingung ngaji kompak atuh bantuan para rusing nyeri hate rariweuh salaki leungit teangan pohara salaki leungit maca yasin mapai jalan ece
Tuh tingali para pejuang Republik Indonesia Teku Umar Hasanuddin Cut Nyadin Pangeran Diponegoro sampai ayeuna Haji Jenderal Mustafa nu di mana di Tasikmalaya maju ke medan juang. Mangga bade ka mana ece? Jung. Sungsi salamat tong dipegat jurignya Jung. Maju ke medan juang teh ibu teu beunghar sangsara. Terus terang harita nyang harapan pejuang Indonesia nyang harapan saha para penjajah Belanda Jepang anu senjatanya mutakhir canggih pada waktu itu disang harapan ku pejuang Indonesia bedil nage dorlok nu disada nage tertarik bari saminggu sakali disada nage dor. Kenapa mereka berani? Sabab tertanam keimanan yang membaja bagaikan karang di laut, tak luluh diredam air, tak hanyut di debak badai. Mereka berkata, iskariman awmut syahidan, hidup bahagia atau tidak hidup bahagia, mati di dalam syahidlah untuk membela negara, agama dan bangsa. Iman, ece. Pemikiran dunia jeung hartakeun bae ece dibere ku Allah sakieu ge da milik rezeki mah geus diatur ku Gusti. Perempuan yang dirindukan surga siapa? Siti Khadijah. Mereka seorang janda kaya sakota Mekah, dunia nasur hartana seep dikorbankan demi agama. Ari ece dulu bage menik koret ka bina-bina dipenta udunan janghut RI temerek komojang maulid nabi giliran init ngaji hayawe gagaro pamel gelang api-api ararateul aya nu kitu aya kongkorong diamaikeun keluar baju milaraan ka batur motor ninja para pamuda meni ganengkeun kenal potna meni balaga leheung lamun lunas eta pelebah munang nganyuk DP 2 juta setoran nungak digas kalah nyiniran angsuran setoran di bawah mengko di rem kiri di talah jelema agul ku hutan ece yuk syukuran ka Allah ibadah suku leungeun pake ibad salaki jurungkeun Kang hoyong barokah rumah tangga hoyong barokah lembur ulah eureun salat awal waktu jurungkeun salaki ibu ka mana berjamaah teh osok arinit lelos mah bere vitamin salaki teh loyo bere obat geus dibere obat loyo wae taku ibu sing sering dibere sumanget lain susu atau dibere susu masalah kita kalah ngegengel di imah lain berjamaah lawang mun salaki daekon ngegengel susu nu geus lepet kitu ya cari ngajawab salah ulah sok nuntung tongong batur untung lemur Durajaya dibere barokah karena ada apa di dia seueur para kiai para pakuna dunia tah Nabi Muhammad tos teu aya para pejuang Republik Indonesia teh para ulama tos teu aya untung di dia aya para kiai pewaris para ambia matak punten butuh cintailah para kiai ulah sok ayeuna koret ka kiai teh tah budak ibu bisa ngaji teh menang saha dalil menang abdi menang kiai setahun sakali mah teu rugi atuh bu kiai teh pangmeulikeun atuh sarung sugan anu 500.000 atau anu 1 juta BHS tingali nasib kiai teh nama Gusti sarung teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan matak di lemur abdi mah ibu di Pangandaran di Tasik ayeuna seueur kiai jujur tuh pakuwu jemaah aredan tak kiai ge nyebut jurig ibunya ante ka kiai butuh cinta oh nyaah merek meureun cemah hok matak neng punten ya neng anu acana larikah bisi dilamar ku santri dari santri teh calon kiai ibu kudu bahagia gaduh budak ieu mah cicing cenah tong daek cenah kawin ka santri mending ke pejabat naon cenah santri mah eueuh duitan di pasantren ge budug yuk ceu ulah sok ngecek ka santri budug abdi ge bisa kieu teh ieu teh ladang masantren ijem lain ladang budug astagfirullahaladzim cing ladang budug cing ladang masantren ngan di pasantren ngalaman budug kan mejangnya ujang masantren
Ada barudug santri mah kabeh ge akur lah. Abdi ge teh urut budug gungkul ya. Sugan teh santri ayeuna mah mal barudug sami geuning abdi ge gaduh pasantren santri teh barud. Da ustadna ge bunga ustadna mah teu budug. Yuh, tadi kiai disebut jurig, ayeuna ustad disebut budug. Uyuhan pakowu sabar ye ngurus warga nu aredan kieu. Pios budug ge lah. Matak lamun ibu tong nyebut lamun budak dilamar ku santri teh, ulah cenah budug, buku justru kudu bahagia teh Bu. Ih, boga minantu santri mah moal hese, mitoha cerewet di rukiah ku santri mah. Pemajikan goreng adat di adanan. Munya jangan frustasi bisi keur ngaji di pesantren ayeuna budug. Uyos da budug-buduge barorok ece budug barokah. Di mana budug barokah tadi ece. Sok ngacaprak hirup teh. Aja budug barokah. Eta nu keur kaligata eta nu jerawatan tong diubaran barokah henteu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk ibu ibad sol berjamaah urus salak cintai salak kita sepenuh hati kajian teboga duit balik ngaji tak ibu ya keur ibu-ibu madalo atuh pi surgaeun teh ieu ce teu kudu ayeuna ka ditu ka dieu init usaha jauh da awe mah teu wajib tah ibu membahagiakan suami teu pira kecup we kening salaki balik ngaji sakieu tah sakitu itu ce gagaba eta teh sarojeng nyium hajar aswad sakali. Nyium hajar aswad sakali 70 dosa dihampura ku Gusti. Ibu mah ka Mekah teu boga duit. Mending keneh sok balik ngaji teh ayeuna ringkus leungeun salaki. Talian sukuna golerkeun na kasur. Cek ibu teh cicing sia salaki aswad. Tah. Monang 70 dosa. Cek komo lamun 2 kali mah nyiumna 140 dosa hirup tadi hampura dosa ku Allah. Komo mun 3 kali 210 tong waka amin dan nyiumna ge encan. Komo lamun mineng nyiumna beki erep dosana. Komo salakina hidung anggap hajar aswad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngan kade bapak nu kudu dicium ku pamajikan teh nu kumaha ari salaki goreng adat mah antepkeun we ce. Daya nama sok lo bahasa laki hayang senang sorangan. Betul. Tanpa memikirkan perasaan pemajikan. Aduh, ya teh loba korban. Hayang wae di kaulaan teu ningali pamajikan keriweuh kaayaan. Oh, dahar hayang karik ngahuap, baju hayang karik kerap, ngistrika embung, ari buburuh tara. Gawe ngusup. Sok aya nu kitu di desa laki. Mending paeh we salaki kitu mah. Apa kedulna ece. Oh, tingali Nabi Muhammad punten ahlak mulia na Bapak kabojo komo para pejuang ti payun harian Kangjeng Nabi nu kudu ditiru ahlak mulia na ku urang ku sadaya kadang wargi rumah tanggi na barokah kumaha ibu tuh tingali manggil kabojo teh tarakat teu sopan Nabi mah ya Humairah. Ibu pernah ku salaki disebut ya Humairah? Da salaki ge mikir heula. Manya hidung ya Humairah. Ya Humairah, wahai bunga jawer kotoku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mata kena bear budi payunan salaki teh ece. Para pejuang mah bojo-bojo na kapungur ditaringalkeun teu majarekeun solehah. Da rumah tangga teh ami baro. Mata balik ngaji teh hareupeun salaki teh ibu tong beketu tong jamedud. Istri solehah nu dirindukeun surga, ibu hoyong ka surga, payunan salaki teh sing daek ngadang danan diri. Ngadangukeun obrolan salaki beeti lain ngadangkak. Ta grup itu tuh ngadangkak cenah riweuh. Oh, dukuk dangkak teh para ruguh atuh salaki ge sieuneun. Monya loba batur salaki torojo liwat tuluy kieu nya. Bedul cek salaki teh itu ya bakakak hidung. Oh, kecil tong karoret dunia mah moal dibawa. Tingali para pejuang da teu mawana naon atuh teu beunghar ece dikantunkeun Siti Khadijah ge nyontohan dunia teh ece hina mata teh ayeuna korbankeun untuk membela
sok nu boga gelang geura jarwal. Naon nu boga emas jual geuwat cu, sodakohkeun bikeun ka kiai. Sok ibu rek hanyakal pasina gede ece lamun geus di jero kubur mamaot. Gelang teu dibawa. Kongkorong kalah ku salaki dipake kawin deui. Mata abdi mah teu hayang boga emas ece. Lain teu boga duit ayeuna gerek meunang ti dieu. Tadi ge salaki nelpon cenah mama cenah mau ceramah ya ke Durajaya pasti cenah paku ngasih 10 juta beuting leuwih cek abdi teh. Jeung tatalpek we salaki teh naon urusanana cenah beulikeun kana emas kana perhiasan atuh sugan gelang 50 gram atuh hayang. Moal bisa dirayu ku salaki teroskeun ta ka panitia nu pernah ka ditu keur ngabangun deui di pasantren teh mending dipake meuli semen, keusik, pasir ece barokah meureun kasamper di akhirat dipake meuli gelang ladang ti Durajaya kakarek 3 poe geletuk modar. Salaki nu atoh manghe gelang anyar tuluy kawin deui mas kawin gelang urang ladang ti Durajaya ya ba awewe nu dikawin teh bala dusok nyamper senama pertemanan yang menyakitkan. Tong sombong aja hanya teu loba mempersiapkan amal ti ayeuna datang azal mah ibu geus aya di jero kub. Para pejuang mah didoakeun ku urang-urang rek saha nu ngadoakeun sedangkan urang di jero kubur sorangan poek henteu. Tuh apaleun nu geus ngalaman mah. Ieu teh grup ririwa wungkul. Wilujeng wengi ka memedi. Wilujeng wengi ka ririwa. Apa geuning eta mah poekna di jero kubur berarti ieu teh keur hirup kadua kalina. Jung ibu engke balik deui ka alam masing-masing nya. Nu ti makam jung balik deui ka makam. Cek. Hanyakal cek rek balik deui ka alam dunia moal. Sedengkeun nu maot teh KBG bakal teu diwilah-wilah umur mah. Tak ieu para pamuda ngorak keneh beuting ti heula maot teh. Abdi paneuri atawa sabalikna abdi ti pengker pakuwu ti payun. Sanege maot atuh boro-boro urang jelema nu loba dosa. Nabi Muhammad pun meninggal dunia. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, apa RT, apa RW, apa camat, apa kuwu, pak kiai, wafat atau kak kiai macam. Kak kiai mati wafat kayak macam ngan keheula kiai mah nya tong waka maot tong waka ngantunkeun mending Mang Yanto we heula. Sok da atuh kiai mah multi segala bisa. RT maot kiai bisa menjadi RT, RW ngantunkeun kiai bisa menjadi RW. Tapi lamun ayeuna kiai maot ti payun RT moal bisa menjadi kiai. Mang Yanto tukang dagang suuk. Kiai siapa jadi tukang dagang suuk? Kiai mah eueuh ayeuna naon aja eueuh gengsina. Tapi lamun ayeuna kiai ngantunkeun ti payun Mang Yanto moal bisa jadi ngagantian sosok kiai. Matak lamun bisa manawar ka Gusti mending Mang Yanto we heula nu maot. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kade jalmi anu tardek syukur ka Gusti Allah disebut jalmi som berarti urang teh teu butuh ku Gusti. Alangkah bahagia panitia nuhun pakuwu ieu syukuran Merdeka Republik Indonesia 542 usia Durajaya diisi kutilu perkara. Hiji sodakoh amar bi sodakoh mulia pakuwu lamun riungan aya sodakoh. Tak ieu tinggal icok. Aya gudeg, aya larutan, aya susu ultra, aya Yakul ngan ku abdi moal dileueut. Hapunten pakuwu. Sanes abdi nampi kana kasen pakuwu abdi teh rusras. Yakul karesep anak abdi. Larutan karesep asisten abdi. Gudeg karesep supir. Susu ultra neme eta karesep abdi. Tapi ku abdi moal dileueut teh bisi milaraan ka ibi. Mata keresekan wae. Apunten pakuwu keresekan. Iya teh kapan geus disodakokeun atuh ce. Mana kosomalun min sodakotin bal yazdad. Ibu loba sodakoh mah moal ngurangan balik tak Allah bakal ditambah.
ngan ieu teh si Mona ini sudah digantungkeun ieu cau. Oh Gusti teuing kakarek abdi mah da ceramah sagala diguntang gantung kieu ngagarantung ngagarayot nya cenah nya tamata ibu ge sarua ieu teh simol ece hirup di alam dunia di akhirat hayang bagja jeung salamatna gumayot kumaha amal urang keur waktu di alam apal ece gumayot gumantung kapan setiap anu ngagayot pasti setiap anu ngagantung pasti cicing teh heula tong wakaseuri bisi pikasieun ece balikan deui setiap anu ngagantung pasti setiap anu ngagayot pasti minyak lantung minyak tanah nu ngagantung matak ngeun ieu nu ngagantung teh ceu ieu cau ngagantung enak. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Tong balaga para pemuda aduh kena boga motor ninja leungeun ditatokeun cakatu lah diudag soang maleweh bahasa anjing ceruh tingali geura buuk di beureman di konengan isuk majahean kan mejang lah buuk di beureman gondrong alus daek ngaji daripada botak korupsi yang betul tuh itu tong mikiran batur ece hirup di alam dunia mah tugas urang mah ibad istiqomah sodako jari sing boga ilmu anu manfaat tah doa anak anu saroleh cetak budak ibu ti ayeuna sing jadi budak anu soleh kumaha carana pasantren keun da moal kacaritakeun ibu ayeuna maot sakarat dianterkeun ku budak anu bisa nyanyi moal ceu anger we kudu bisa sugan ibu keur sakarat di leuketan ku anak nu pinter nyanyi mamah aku persembahkan lagu yang terakhir untuk mamah moal anger we ku budak anu bisa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ditalkinan ku anak nu pinter ngaji la ilaha budak bisa kitu lain menang ayeuna kaditu kadieu ulin tapi menang ngaji mata kamadrasahkeun ka pasantrenkeun aya di lemur ieu madrasah pasantren sok ceu budak ibu aya nu di pasantren putra ibu nu masih di SD ayeuna aya jung teang sina balik da geus peuting ayeuna mah ceu tong di SD wae wayah kieu mah baralik budak teh tarik astagfirullahaladzim lah hidung aredan cek abdi jada punten paku ngajejeng edan mah moal nyambung tapi kan ka isuk ge geus loba memitnah ibu mah tadi kiai disebut jurig ustad disebut budug tah abdi mah sieun balik ti dieu ku ibu jadi kabawa GR ece tuh abdi disebut gelo ayeuna mah Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Ieu ibu hoyong barokah bahagia rumah tangga ibadah kadek salaki kasawah salaki usaha ibu ulah kalah urin ka imah tetangga mending ngamparkeun sajadah ngadoa syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup melakukan yang aya katugeunah aya kasusah wajar da dunia mah lain tempat bahagia dunia mah tempat capek tempat riuh adunya mahalun lil balwa dunia mah tempat ujian tempat rintangan matak sing kuat iman sing kuat ku gogo akidah semakin kuat makrifat semakin akurat tanamkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul tong sombong ka diri komo sombong ka Allah tapi urang introspeksi diri balikeun nanya ka diri tina kalimat syahadat nu nyiptakeun urang syahadat nu ngahidupkeun urang syahadat nu ngakitu-kieukeun urang iwatidat kagungan Gusti nu beunghar ulah asa aing pangbeungharna nu geulis neng ulah asa aing panggeulisna anger nu geulis mah geus kolot mah kumaha ceu Bapak tong asa aing pangkasepna da geuning salaki urang ge Bu baheula kasep soteh nama geus kolot teu sining kasep kalah kasap matak neng tong ningali anu kasep pisalakian teh pilih salaki mah anu juj nu tanggung nu gede perhati pilih calon salaki nu gede kanyaah naon gede nu kitu deuri weuh gede kanyaah astagfirullah
sariweuh. Aduh, Bu. Ibu. Ulah sok areror hirup teh yeuh. Eling. Umat teu eling. Teu areling ongkos syukuran aya di aya adan lain kala salat. Ieu mah hayo we macul. Hayo we tanur, hayo we di sawah, hayo we ngoprek naon. Ari HP elit, ari ngaji sulit. Ilmu TikTok mah hafal, ari ilmu tajwid banyak yang gagal. Lain ulah baroga HP dah, HP mah teu doraka, nu doraka mah nu salah lain HP na jelema nu ngagunakeun HP lainana. Da HP nu merek nana eueuh. Ayeuna mah loba rumah tangga hancur gara-gara tina naon? Tah sosial media mata kadece tina satu jari bisa masuk ke ujung ayeuna jeruji besi ulah gagabah tina media teh. Ayeuna mah loba editan. Loba nu ngabohong. Dina HP mah mani geulis ari bener nama Gusti jerawatan geuning. Yuk kadenya salah kita nih usoli akang ayeuna ka sawah pamajikan didik sina menjadi wanita solehah amih rumah tangga barokah ulah agul ku imah jangkung ulah sombong ku imah gedong geus maot mah moal dibawa naon nu rek dibawa maot eueuh deui iwati amal urang dan nu maot na oge urang lain soleh lamun ibu maot mau amal soleh ke soleh maot mawan usaha da soleh oge hayang babawaan nu dibawa mah amal sok jangnya ulah balaga ku bahasa teh anjing aduh anjing bebel ari modal disolokan lah geuleuh mending kene ayeuna mah salat berjamaah tujang kaditu hirup mah bisi teu apal da umur manu Allah beuting ujang teh isuk maot tu Ustaz Jepri Al-Bukhari nuju tenar ece da ijutan umat maot ngadadak teu udur heula alatan kecelakaan beuting ku ti tajong ke maot teh ngadadak teu gering Haji Darso geuning ceuk nu ngalagu mapai jalan satapak maot ngadadak kunaon maotna capeun mapai jalan satapak wae dicarekan Darso makalah naik karena tanyakan burangrang majarkan terek nyusul ka bogoh jauh tenepi ieu da kaburu ngagoler dina amparan sajadah tuh umur mah anu Gusti Allah umur mah mualami ecek paling lami geuna 100 tahun saur katerangan ge baina sitin wa sab'in antara 60 jeung 70 yuk mari kita persiapkan amal sebelum datang ajal sing loba sedekah jariah ami salamat di alam barjah lakonan salat ami menang rahmat sing loba maca sholawat ami kenging syafaat dua pakuwu mulya ieu riungan syukuran karena tos aya amaro bi ma'ruf aya pangaji tilu mulya na ieu riungan aya islahin bainan nas aya silatu barokah silaturahmi komo abdi jauh-jauh ece datang ka dieu insyaallah barokah silaturahmi mah bakal panjang umur loba dulur ece loba dulur keges loba dulur menang doa abdi balik ti dieu keun bae teu boga duit oge asal menang amal ece camplo ih ai si ece kumaha di keun aya pakuwu aya panitia ulah jadi pikiran ibu da paku ge jalmi eling ieu eling teu paku terima kasih untuk semuanya bahwa paku eling ngan hampura paku abdi make heula nang tukun eling henteu na paku kumaha engke mere gede jeung leutikna gitu bareng ece mun mere gede berarti paku teh eling awas sing kompak mun mere leutik berarti henteu tegede si paku lunas tah dipitnah keluarga teh kabagian sarerea abdi disebut gelo pakuwu disebut teu eling kiai disebut jurig ustad disebut budug mangga nyangakeun da ieu teh warga pakuwu enjing mah warga teh paku rukiah atuh bisi gararing bawa ka rumah sakit infus paku ibu insyaallah ieu 3 rupi tos aya dina ieu riungan sedekah pangajian silaturahmi kalayan tujuan paku bade naon kikian ibtigha amardatillah karena Allah insyaallah ibu dan bapak lamun tujuan urang ayeuna geus karena Allah fasaufa nu'tihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda Cipeueuh jalan Cieureih cicing ulah kacengkat
Cipeujuh jalan Cieurik malikupat di abonan pupujeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan sanes hoyong di panjangan waktu tos teu nyekapan paribahasa si kabayan meuli kina ti Cikijing meuli eunteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngajawab kitu nu ngajawab lapar mah tu itu nu ka abdi nyebut gelo tadi ibu tos dalahar teu acan kadaharan rupa-rupa ngan biasa di urang Sunda ibu jeung bapak provinsi na Jawa Barat ibu sami teu jeung di lemur abdi makanan pokok di dieu beas atau jagong ah oh sangu ngan sangu nu di daharku urang asalna tina piring ocok Gusti teuing maknya nyomotan remeh tina beas nya tina piring atuh ijem oh sok ibu dalahar dina piring teu meunang pepeujeuhnya dahar mana kursi dahar mana maknya atuh daharna piring meureun bujur teh nyenclekna piring ari sangu dibalatakeunna kursinya kong korongok ari nu kitu naon ceuk tah eta mah sora ngan sorana sora abdi tuh dak kitu sih mah ka abdi ge disebut abdi geus disebut hayam tadi disebut gelo mangga nyangakeun dorakana keur eceuk Allah mau nyiksa abdi nyiksa ecot tapi wios ibu abdi teu nyeri hate bahkan abdi bahagiamu bahagiaku juga deritamu juga itu ibu katingali hahaha eta teh ciri kudu kitu keur ngaji mah api bahagi hahaha sanajan di imah loba hulang-hulang song daripada loba hulang-hulang mending haha sabab ibu daek ketawa 40% ketuaan akan berkurang jadi lamun ibu daek seserian bakal awet ngora matak lamun ibu hayang awet ngora teu kudu make make up skincare segala mending sing daek we seserian rek aya batur rek eueuh batur seuri we kadinya jung isuk mimitiannya aya nu nanya rek ka mana pasti disangka nu gelo anyar tah ieu Kang nitip ibadah salat berjamaah ece ka masjid mumpung salaki hir jurungkeun daekeun ka mas boro-boro nu hirup kudu ka masjid nu maot oge jang anger akhirna masuk dibawa ka makam ece aku nyajangnya kade jang pemuda tah tong baralaga bisi maot ti heula hanya kal encan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala buah kaliki mesna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing ngalobakeun maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan aminan kurang kompak buah kaliki mesra di parapatan mun pakuwu ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan so atuh teu sing tarik da abdi teh perlu dukungan sok dukung ku amin babarengan buah kaliki mesra di parapatan mun pakuwu ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten pakuwu eta mah sakadar ngemutan wirehna abdi ti Cirebon kantenan wangsul ti pangaosan biasana dina mobil sok pinuh ku kadaharan kayaning beas nu di karungan kayaning buah-buahan anu di parselan kayaning tuangeun anu di kardusan hapunten pakuwu eta mah nu atos janten pengalaman pakuwu di dieu teu acan ulah loba pikiran sok we kanu atos nurut abdi ngahaja ngobrol kitu supaya aya persiapan bisi aya beas nu can di karungan sabab jalmi sokeuna ku kapohoan mata kudu saling elingan hapunten pakuwu nitip abdi ngobrol kitu tong dianggap heuheureyan doa di sadayana bade neraskeun perjalanan insyaallah 2 dinten abdi masih keneh jadwal di daerah Cirebon wios teu naroskeun oge nya mun rengse ti dieu enjing di pabedilan lanjut ka Bekasi samingoneun abdi teu wangsul pidua di sadayana da kedah nama ayeuna ge jadwal teh di Garut ngan eueuh acara mending keneh ka dieu we puguhnya cenah
Aduh, sampai Ibu akhir Oktober dan November masih kena aya jadwal. Di akhir November insya Allah abdi bade terbang. Show terakhir trio ABC Adi Lancek, abdi Aah, Beben, Cecep, da abdi teh tiga bersaudara. Jadi trio ABC nya. Palebah abdi maleung trio ABC eta tatang abdi mah Jajak, Lilik, Keken ngaran budakna teh. Jadi lamun digeroan teh Jaliken. Insya Allah trio ABC di akhir November bade terbang ke Kuala Lumpur Malaysia. Doa ti sadayana Ibu abdi tiga bersaudara bade ngisi acara di Malaysia dina syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Tak kieu jeung jemaah bodoh mah diaminan Upin Ipin ge. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.